Bismillahirrohmanirrohim. Pal qada'u mangka ari hartina qada eta iradatul asya'i ngersakeun kana pirang-pirang perkara fil ajali dina zaman ajali alama netepan kana perkara hiya ari eta asya teh alaihi tetep kana eta ma hina wujudiha dina nalika wujudna eta asya. Wal qadaru jeung ari ngaran qadar eta ijadullahi ngayakeun Allah al asya'a kana pirang-pirang perkara ala qadrin netepan kana ukuran mahsusin anu geus ditangtukeun wa wajihin jeung tetep kana jalan muayyanin anu ditangtukeun. Hadama ari ieu eta perkara ya ta'allaku anu cumantel ieu ma bil aksami kana pirang-pirang tilu bagian. Bil aksami kana pirang-pirang bagian asalasati anu tilu al muta'alliqati anu cumantel bi masaili kana pirang-pirang masalah hadal pani ieu pan. Wayatba'u jeung nurut dalika kana itu masail naon salah satu aksamin tilu pirang-pirang bagian akhoro anu sejena. Al awalu ari anu kahijina eta ma perkara yajibu anu wajib itu si ma wujuba tiqodin kalawan nekadkeunana. Walayah pajeng teu samar naon anna jami'a sanya-nyana ari sakabehna ma perkara maro anu geus ngaliwat itu anu geus kalewat itu minal aksami tina pirang-pirang bagian asalasati anu tilu. Eta yajibu wajib itu wujubati kodin kalawan wajib nekadkeun lakin bil asolati tetapi na kalawan asal wahada jeung ari ieu wajib iktikad teh bitabai eta kalawan turut. Wasani jeung ari anu kaduana ma eta ma perkara yajibu anu wajib itu ma'rifatin kalawan wajib ma'rifat. Asalisu ari anu katiluna eta ma perkara yajibu anu wajib itu wujuba amalin kalawan wajib ngamalkeun. Wallahu a'lam bishawab.